Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna lebet kana lawongan anu kadua masih dina materi rumpah kakawi. Ulah hilap kanggo ngajaga kesehatan urang sadaya. Kahiji nyaeta wangenan atawa pengertian kawi. Kawih asal kecapna tina kawi anu hartina sair. Kawih diwangun ku dua unsur. Nu kahiji rumpaka anu kaasup kana sastra jeung nu kadua nyaeta kawih nu kaasup kana seni musik. Kawih teh nyaeta rakitan basa dina wangun puisi anu ditulis ku para bujangga atawa seniman sarta miboga birama anu ajeg atawa angger. Kawih mah teu kauger atau tidak terikat ku patokan pupuh. Nyaeta guru lagu, guru wilangan, jeung jumlah pada lisan. Kawih kabeungkeut ku wiletan jeung tempo atawa ketukan. Rumpaka kawih. Rumpaka atawa lirik nyaeta puisi anu sok dilagukeun, dikawihkeun, atawa ditembangkeun. Babagian kawih. Aya dua nyaeta nu kahiji klasik atawa kawih buhun. Anu kadua nyaeta wanda anyar atawa pop. Kawih klasik. Kawih klasik atau kawih buhun gelarna ti jaman baheula. Leuwih mentingkeun purwakanti atawa sasarwaan sora sarta kecap atawa diksi pilihan kecap. Contona diwangun ku sisindiran eta rumpaka kawih teh. Contoh kawihna aya bubuy bulan, es lilin jeung sajabana. Kawih wanda anyar atawa kawih aya nama leuwih kana popnya. Gelarna ti tahun 50-an nepi ka zaman kiwari, rumpakana leuwih bebas. Contona aya kawih angin priangan, kabogoh jauh, mawar bodas, anggrek japati, dina amparan sajadah, jeung rea-rea deui. Unsur-unsur kawih aya opat. Nu kahiji nyaeta tema. Tema mangrupa hal pokok anu ngajiwaan sakabeh eusi rumpaka kawih. Anu kadua nada nyaeta sikep anu nulis rumpaka kawih anu karasa kudu ngaregepkeun atawa nu maca rumpaka kawih. Nu katilu rasa nyaeta gambarkeun sikep anu ngawih kana pokok pasoalan anu aya dina rumpaka kawih. Anu pamungkas nyaeta amanat. Mangrupa perkara atau pasoalan anu hayang ditepikeun ku nu ngawih atawa nu ngaranna. Ayeuna bebedaan antara kawih jeung tembang atawa pupuh. Kawih mah teu kauger ku aturan guru lagu, guru wilangan jeung jumlah pada lisan. Lamun tembang kauger ku aturan guru lagu, guru wilangan jeung jumlah pada lisan. Contoh kawih. Tanah Sunda membawa gamah rima terindah.
Anu kadua nyaeta aya contoh tembang atawa pupuk. Aya monyet timbul tayang dina tangkal mereka, jalu bikanjeng anak masukan sukan rarecek, ting calekroh nukan membanggunu asak terapek, kocap aya begoh memisah sorangan garetek, kulit mangguk pirang-pirang di kanan diseget, dipijenan sababai karasana meleleh, katenjongan ku induna dicontohan dipesak, nu dihaken esina anu darodas amis teh. Geus kitu mah anakna ngarasa bunga nyarengeh. Tah eta contoh tina tembang atawa pupuk anu kaiket ku guru lagu pada lisan jeung guru wilangan. Nyaeta tadi teh aya 15 jeung sajabana. Jejer atawa tema kawih. Aya 5 anu kahiji religi atawa keagamaan, contona dina amparan sajadah. Nu kadua cinta atawa silih asih, contona mawar bodas jeung kabogoh jauh. Kapahlawanan, contona Dewi Sartika jeung Karatagan Pahlawan. Nu kaopat kaendahan alam, contona Lemah Cai jeung Tanah Sunda. Nu pamungkas nyaeta kabeungharan budaya. Di antarana kadaharan, inuman, pakaian jeung sajabana. Contona peuyeum Bandung jeung es lilin. Tah mung sakitu materi kawih nu tiasa didugikeun dina laungan anu kadua. Tugas atawa pancen hidup ayeuna mangga tiasa dibaca. Hatur nuhun kana perhatosan hidup sadaya. Mugia ieu materi aya mangfaatna kanggo urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.